Vlog kemana pemajikan aing? Beuteung geus lapar ya. Kan yang nganteran wae. Hampir jam 3 ya. Ya Kang ya, tuang mulai ya. Tuang sampai wene duduk. Nah, Aisyah kemana wae atuh nyai? Aduh, tinggal itu. Aing kata ngelebok taneuh. Tuh, kita buat usaha lapar. tuh, ngamam taneuh tidak usaha. Oh, da mane nganteran wae ka aing ya, dia ngelebok taneuh tuh udah kaliwat lapar tuh. Kamana pamajikan aing? Aduh, aing kat ngelebok taneuh ieu. Kaliwat lapar. Bapak Kang di bumi teh banter urusan ngeuing urang kali dua mah geuningan keur anu eta teh geuningan Ya tuh aing tuh ngelebok taneuh tuh. Tuh, nya teu karunya ka salaki. nya karunya atuh ka salaki mah komo. Heuh, ieu geus jam sabaraha ieu sareh magrib. Paksa we aing ngelebok taneuh ah. Mun geus teu cinta ka Akang sok ngomong. Wah, dianterkeun meureunnan ka itu. Keun bae budak mah urang bagi dua we. Ya, mentak abdi nganteran ka dieu ge meureunnan ku nyaa ka menjadi salaki meureunnan. Heeh, lamun nyaa mah aing mah ngelebok taneuh meureunnan. Tuh, tingali tuh ngadar taneuh. Heuh, berarti geus teu nyaa sama Nya iman teh nitah ngadar taneuh. bobogohan deui meureun boga nu sejen nu kasep nu beunghar. Keun ku aing mah rek diintip lah boga kabogoh deui meureunnan. Bapak mah geus nyediakeun sangu teh kudu balanya heula ka warung geuningan kudu ka itu ka dieu geuningan segala jamu Kang. Kudu ngarti we dina palbadinya. Eta sasarina ge taradangdan eta meuni erek kantiran oge meuni dangdan camohok kitu. Boro ang mantok anu mah hujan. Ayo atuh. Lebok sia udah seubeuh aing mah ngadar taneuh. Sia teh ngejangkor ka mana atuh? Panyaho salaki teh. Keur macul di kebon. Nganturan nek magrib kalakah nganturan waktuna balik. Tah mirung seuneu suluh barasil wae mentak hese merkeun nganteran teh. Alasan sama alasan aing mah moal ieu nu puguh mah meureunnan boga di kabogoh meureunnan beger heula meureunnan nganteran teh nya. Sok we ngaku mun geus kira-kira geus teu suka. Jor atuh balik ka itu ka Indonesia. Kang geus we tuh ari mereka ngomong wae mah udah gini tuh ah. Jor, mantap Jor. Itu, Jor, mantap. Aing milu.